Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Urang ngadongeng deui baraya kaum dangu neraskeun hanca garapan tina carios kalayan judul Juri Buntut Nalu, karangan Bapak Entang Sumarna nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Badaya kaum dangu upami teu leupat hanca anu waktos dinten kamari teh bakat kutarik ngagidegeunana. Waduh garing nu ngepeng tengahna katinggang tarang teh daya napalna teu tahan tuluy murag siga dipangpengkeun ragragna teh manikana parukuyan nu ngabulahareupeun bandi pisan. Atuh jadi hangit kabeulem campur jeung menyan mani nyelek kana liang irung. Nah ai akang nanaonan atuh eta teh kawas bolon bae geuning make ngadon mandi didinya, omong bandi bari moro nulungan kanu karek hanjat disusukan. Aduh iya patah akang ulih rek nyebut mata oge bakat kurusuh teuing mah nepi ka jadi patah akang. Dugi kadinya nya baraya kaum dangu hanca waktos dinten kamari teh kumaha terasna urang lajengkeun hayu urang lebur ka alam cerita. Atuh kapaksa we harita ku bandi ditungtun kanu aya cayan pek cina si beungeut heula ku sorangan umbah panon jeung kekemu sabab sungutna ge pinuh ku leutak. Ari kekemu teh harita disusukan deui kapaksa we bari nyengir nahan sebe. Sawarana disusukan eta mah jaba nu guguruntulan panjang teh make loba bubukna sagala rupa. Aduh ampun ceuk Abdul bari nyengir nahan sebe lila utah aduh Abdul deh baraya kaum dangu bari babalongkengan sarta ngabersihan panonna mah tuluy ku cimata we nu nyered kaluar bari bareng jeung utah sababarakadi ku bandi dipencetan pundukna. Cilaka 38 ieu mah omong Abdul bari ngarahu abong suwe indit-inditan atuh ngitung heula teh ieu dorakati pamajikan meureun bebe jarek nyaba padahal kilir kanu ngora kawas anu teu mandi subuh bae awak teh padahal 3 kali ancelom kanu ngora haram jadwal jadi cilaka. Nah atuh make ngabohong ka pamajikan akang teh geus bae cilaka nyieun tahak dina tarang. Omong bandi bari seuri. Nyaban rumah sawe boga dosa anu henteu garasa dorakana teh manikontan kieu yeuh. Jawab Abdul bari gugudeg. Ari ieu make menyanaon ban ngukus teh geuning mani bau kieu kaangseuna teh. Ar kapan menyan bawa akang eta mah. Nah dah teu mawa menyan akang mah ban barina oge akang mah tara ngukus saumurna oge keur naon make ngukus sagala rupa
kalebar lebur duit di beuleman. Jadi akang mah tara ngukusnya. Tara, saumur ge akang mah. Tara, ari bieu geuning naha make milu ngukus sagala. Menyan oge mani sagalempeng. Omong Bandi bari seuri leutik. Da akang mah teu mawa menyan Ban. Kapan nu napal dina tarang teh digideukeun muragan mener kana ruhak-ruhai. Beulah, paengan atuh mani bau hangit kieu nya Ban. Mana horeng teh make menyan Aladin. Pantasna keur kukus keur nyuguhan jurig mah ku nu kitu menyana. Baraya kaum dangu tacan balem harita teh geus heos kana ceurina. Aya anu niup mani nyelesep kana liang ceurina asu pisan. Rasa nyesep tiis bali melebar baguran peudeuy. Ceuk pikirna bari terus luak lieu heula. Bana, akang mah rek baliknya. Kunaon akang teh buat babarian kitu geuning. Bieu loloyor ayeuna rek ngacir. Kawas rek di arah muntah loba bae geuning. Ieu akang teh melang ka pamajikan bisa haseum dihakan beurit. Ngomongna kitu teh harita bari terus ngaleos ngaler. Lempangna dirarampa lalaunan, da sieuneun kasalahan digebrus deui kasusukan anu loba tahakna. Nah, aya kolot-kolot borangan teuing, kawas kanjut pindah kana punduk bae geuning. Ceuk Bandi tina hatena, jeung eta ku sompralna nataku pisan, abong jelema nu tara ngukus. Ari pek ngukus buat kumenyan istimewa pisan. Abong siga jelema embung rugi pisan. Paribasa mun ngukus teh cenah eueuh dina kitabna. Atau ari kitab dikukusan mah lebar. Beak kabeuleum. Sok aya-aya bae ieu mah. Bari ngupat kitu teh. Harita Bandi bari neuteup kana tonggong nu balik deui ka kaler. Najan harita remeng-remeng ge tembung kene ka karayapanana sarta teu weleh luak lieu ka tukang. Harita bulan geus mimiti nembongan nu ngajeler siga halis nu geulis di luhur ngagantung tanpa tatali teu disendak make tihang ku pangawasan anu welas asih. Rajana di dunya rawa akhirat nu ngayakeun bumi langit jeung eusina. Jelema naek ka bulan mani geus dijieun model guyur ibur salalembur ear ka manca nagara majarkeun teh bisa model aneh jeung aheng nyakulan. Tapi mun ngingetkeun leutikna sieur komo mun pujitna sieur cing sagede kumaha. Saha nu geus nyaho kana pujitna sieur? Mun doktor-doktor ti mana? Mun profesor anu mana? Anu geus nyahoeun kana gedena pujitna sieur teh. Sugan para pamaos nu parantos uninga teh nya cing geura manahan anu lantip. Ubangawasa anu kawasa midamel makhluk nu sakitu leutikna tanpa rasa jeung rumasa di manusa geus teu nyebutkeun aneh model jeung bisaan deui teu siga ka jelema nu karek bisa nganjang sakolepat ka bulan mani sakitu digujrudkeunana mata gencreung ka mamana nepi ka poho kami anu midamel sieur nu lemet. Astagfirullahaladzim Kak Cida teuing. Saliwat mah puguh terang ayat sagala anu urang hade goreng jeung wiwirang anu milampahna urang.
hiji lain dua lain bungan sok diampihan nu nya di lain-lain teu eling nu mawa ulin. Manusia henteu kawasa di dunia teu boga rasa anu jumeneng mung Allah manusia tanpa pamola. Bulan nu mirupa sisir najar ukur samar-samar sorotna dibagi rata, anu hade anu goreng anu bodoh anu pinter anu serong anu jujur kolot budak gede leutik nu kasep nu goreng patut kabeh walatra dibagi caang teu make pamali sistem deui kitu mungguh kodrat irodatna Gusti moal hawek sisirikan tanpa bilih bulu teu menak teu cacah kuricakan daya mulia daya hina sakabeh oge pada nampa pangasih Gusti anu tara pilih kasih salawasna geus tara ngabeda-beda najan kajalma nu milampah goreng oge kabeh disamaratakeun bae. Alam dunya sarua endah keur manusia tumanina nu hirup sing nyaring manah ulah hayang ngeunah ulah hayang geunah ngeunah geura eling geura sadar lamun mulang ukur diurug ku lemah. Hirup kudu ati-ati salawasna sing kumati nyawa dipundut ku Gusti nah naon nurek dibawa ka kalangan kalanggengan nu ngalaman dina lamunan kabeh sorangan-sorangan anu harti kana kode dirina pasti awas kana angka sajatina anu resep pasang buntut nalo satungtung aya huluna sigana teh moal eueuh mun dicaram pasang buntut hari hulu diayakeun keneh atuh meureun matak sisiriwikan nu ngarang mah henteu wasa rek nganteur atawa nyaram ngan ukur nyuguhan dongeng yen lampah salah sok gaplah tong hayang ngalalanyahan temahna matak cilaka siga laku pada miri resepna turun ka anak bapana nu gelo nalo anakna oge kawaris abong kuat getih bapa seperti bapana harita bapana tukang tatanya kadukun ahli palak malah sok di tukang kode nu ngampar di sisi jalan leukeun naker dudukuna tapi buktina begitu pasangna loba kalaut baraya kaum dangu bandi geus bebeakan beda siga bapana warisan kolotna beak ngan kari imah kosong molongpong eusina mah geus beak hasilna dipulut bandar matak peuting harita manehna teh luluasan estu top badak top maung hayang menang angka jetu di jalma anu paeh kasarad kapeutingnakeun mah didinya loba batur jul-jol nu ngaradon carah menta angka peuting kaandih ku beurang langit mani cekas bengeras barasi semu bulau batara surya dumeling nyaangan rat pawayangan henggoning hirup suka duka keur sakumna makhluk-makhluk anu gede anu leutik ukur dharma wawayangan usik malik ukur sifat la haula harita teh wanci haneut moyan di kampung Wakap Cibuntu Nusa Lembur jeung Bah Janggot aya imah meusan gede nama gedong sapotong nyang hareup ngaler. Pandi gera hudang ceuk indungna bari gegelendeng. Baku maneh mah ari geus nganclong kitu teh nurutan bubuyut sia meureun peuting tadi tas di mana nepi ka balik janari.
Ono keneh mong Bandi rongkol dina samaksa heulai dianggel Rodro bari terus dikarimbun ku samping poleng belel. Udang kadinya emak rek buburu ngagadekeun heula kapak gade ngaraburuhna keur meuli bea sugan meunang satengah leteren mah ceuk indungna baridang dan nyisiran. Ari cacah kamana mak ceuk Bandi ka indungna bari nguliat hudang gek diuk nang hunyar lambar didinya keneh. Lanceuk maneh oge teu balik deui indit di kamari nepi tepi ka kiwari teu embol-embol nyiar-nyiar pi ka hariwangeun bae barudak teh kabeh oge. Bahasa kuring mah mak lalaki sok ngablu puting ge da moal reuneuh ieu. Tapi cacah mah awewe najan geus randa oge teu hade we sok mondok di batur. Tara bebeja heula mah nyiar-nyiar pi ka molangeun. Omong Bandi bari heuai merelek. Heueuh da anak-anakan teu barogaeun pikiran. Kabeh oge karandel kulit beungeut teu eraeun ku batur. Ongkoh bae duanana oge disakolahkeun nepi ka SMP bae mah. Tapi naha ari kalakuan nepi ka kitu. Ari rek indit-inditan teh duanana ge kawas hitut. Nu awewe nu lalaki manitaya basa teu carita ka indung teh. Ngaha indung teh direken babu wungkul atawa kumaha. Macak ngerakeun pisan duanana oge. Ari kahayang teh cing atuh ulah kitu-kitu teuing ka indung teh. Sing rumasa bapa keur gering di Cikeumeuh. Ari rek indit-inditan pek bebeja heula. Sabaraha hesena teuing. Tah kitu deuleu Bandi. Ari peuting tadi maneh tas di mana? Diteang ku emak ka pos hansip. Bisi ngadon gapleh di ditu tapi eueuh. Tapi geuning eueuh. Nah ka mana wae peuting teh. Ceuk indungna bari memeres gedungna. Ngadon syare di baru doyong mak. Jawab anakna bari kuram kirim peperidian. Waru doyong embah waru di Pasir Koja. Ish lain didinya mak. Ieu mah waru doyong urut mapae Kang Sodik jeung Kang Sakurtea. Nah rek nanahaon make los-los kadinya teh. Nyar angka jetu mak. Jawabna bari seuri. Alah, nah ari maneh Bandi, mani turun jentul bubuyut teh, ulah sok kikituran, atuh maneh teh jang, kudu pake contoh mah bapa maneh, tukang jarah kakaramat kan mana bae, keur ikhtiar neangan angka jetu teh, tapi ayeuna buktina kumaha, moal enya ari aya kasenangan mah nepi ka bebeakan kieu. Parabot imah ge geus parongpong eueuh jojog-jojog acan. Eta mah dijualan soteh dipake dahar sawareh mak. Lain dipake pasang buntut kabeh. Jawab Bandi. Bari jung nangtung pek ngagulungkeun samak urut sarena. Heueuh ari kahayang emak mah atuh cing eureun kana pasang buntut teh. Kapan loba contona anu geus ruksak sagala rupa beak teh hayoh deui. Ayeuna maneh rek guguru kanu geus paeh rusak ku buntut nu paeh patunjang-tunjang dina deukeut waru doyong. Ieu Bandi keperieun ngalakonan kana agama maneh teh henteu. Atuh saeutik mah kana hukumna sing nyaho
sing harti yen kalakuan kitu teh goreng. Mak mah segala rupa teh sok nyempat bae geuning. Teu inget waktu aya juri gantung bareto nganjang ka dieu mah nya. Harita mah keur aya kene bapa maneh anu adatna tara beunang dicempat ku sasaha oge. Lamun pek dicarek ku pamajikan, ieu pasti nampiling. Baraya kaum dangu, Bandi teu ngomong deui. Harita terus ngaleos ka sumur, rek ngadon ngumbah kadok heula. Balik ti cai nyampak indungna geus eueuh, geus indit kapak gade buburuh ngagadekeun. Ek manehna kakarata kana tetenong, manggih sanggu poe jeung sambel tuhur dina coe. Bakat ku lapar mah tuluy di dahar, ditodong tina boboko di baheuman, sambel dicolekan ku curu. Sanggeus dahar, terus manehna moyan di buruan. Kabeneran aya batur nu marandi, lamun moyan di buruan teh nya eta Bah Janggot. Sok maturan moyan bari ngawadu. Karek oge gek nagog. Harita ti wetan geus kurumuy Abdul datang bari nyerengeh teuing. Eleh Kang Abdul, mani canghian kieu yeuh, ceuk Bandi bari mesem. Mawa menyan panjang deui Kang. Mawa Ban, ieu dihapit ku Pingpin. Jawabna mesem. Parigok milu cingogo didinya, pek sasalaman jeung Bah Janggot. Nyajang Abdul, heubeul ceuing salah jobal ka wakaf je, nyaku naon bosen. Omong Bah Janggot nanya ka Abdul, bari ngusap-ngusap jangotna nu panjang semet dadana. Sanes bosen Bah, aya deui kasanian nu anyar, jawab Abdul. Bari nyot udud bentul, song ngasongkeun ka Bah Janggot. Mangga Bah nyesep. Da udud nu kijo Abah majang, mun mah kudu macuk pako jambang bae, jawab Bah Janggot bari gogodeg. Ngaya naon seni nu anyar je jang. Biasa we Bah, pasang buntut. Nya jang. Dayeunya mah manyikeun jeung ku buntut je. Ngan Abah anu je kabawakeun je. Lantaran era ku geus kakolojan we. Nya ari haje mah aya saeutik bae mah. Omong Bah Janggot bari seuri. Nya kitu Bah, eta panginten Abah mah nya pasang buntut tara siang. Ceuk Abdul bari nyerengeh seuri. Ya Abah mah ya pasang buntut jang. Uduh, geuning ka emak, Abah sok pasang buntut unggal peuting. Wah, eta mah buntut oge. Buntut kucing jeung aju jang. Jawab Bah Janggot siri. Eta oge buntut kenehnya Bah. Ngan buntut na buntut matu. Buntut sing sanes eta mah. Nyaon jang Abdul, kaji wayaki wali, cara disasari geuning. Iya Bah, bade aya perlu ka Jang Bandi, jawab Abdul bari terus Malik nanyakeun ka Bandi. Mah Ban, hasil peuting teh? Aya Kang, ngan rumuskeuneun keneh. Jadi lain mere angka jetunanya, lain Kang, mere pikiraneun keneh.
Kumaha merena teh ban? Omong Abdul semu penasaran kana beunang ngadon sarena Bandi. Kade ko abdi di becaan, tapi akang kudu daek mere duit ke abdi keur pasangna. Sabab itung-itung buburu we abdi mah. Nya teu nanaon kitu ge ban. Keun ku akang rek dibere 100 perak mah. Omong Abdul bari unggeuh. Tah, duitna kontan. Omongna bari ngodok saku. Sok duit salambar nu 100 perak dibikeun ka Bandi. Baraya kaum dangu ku Bandi ditampanan bari nyebut nuhun. Duitna diasupkeun kana saku kamejana. Kumaha eta pamere jurig waru doyong teh jang? Gara caritakeun kadinya. Ieu meungpeung aya abah. Sawarana we gara ari kolot mah geus loba pangalamanana. Jingan. Baik. Hajinya ban. Abah yang hajengekeun. Benang beujing jai kumaha. Ieu gara abah, omong Bandi serius. Peuting tadi abdi sare dina deukeut waru doyong. Lain sorangan, da beuki peuting mah geuning beuki loba nu daratang kadinya ngaradon mondok. Nu maksudna moal beda jeung abdi meureunan. Nya eta hayang dibere angka buntut. Kira-kira pukul 2 abdi ngimpi panggih jeung Kang Sodik. Ka abdi ngabejaan kieu. Assalamualaikum, pasang bendera setengah tihang mawa kain lurik warna biru. Ku abdi dicaritakeun ka Kang Sodik naon eta teh. Ari jawabna teh kieu. Pasangan we lamun kaharti mah anu bieu pasti menang. Sabab eta teh angka jetu keur minggu ieu. Tah kitu bah Kang Abdul. Hasilna peuting tadi abdi sare di waru doyong teh. Maha cenah ngabejaan anak Kang Sidik teh. Assalamualaikum, pasang bendera setengah tihang mawa kain lurik warna biru. Jawab Bandi bari unggeuh. Naon hartinanya ari kitu? Omong Abdul siga ngahuleung teu ngartieun. Assalamualaikum mah. Kapan paran dibayar santri? Omong Bah Janggot milu nyarita. Atuh dah, teu aya sieun santri mah bah. Jawab Abdul bari garo-garo teu ateul kana sirahana. Nyari make siohna. Nyang. Kantenan we bah. Sioh mah aya 12 tina 1 hungkul. Ceuk Abdul. Aduh. Hari assalamualaikum. Siohna sioh santri. Omong Bah Janggot. Gegerendengan bari terus ngomong deui. Aduh meureun. Sioh onja ja. Ja onja paran dicumpak santri. Abah mah sok aya bae teu aya sioh onta mah bah. Aya oge sioh hayam, monyet, kambing, kuda, orai jeung salian ti eta. Kabehna oge aya 12 rupa sioh teh bah. Jadi sioh monyet mah aya nyajang. Aya sioh monyet mah bah. Nah kumaha? Ya, assalamualaikum je. Nyujukeun sioh monyet. Siapa bek ilikan hulu monyet. Kapan sakitu luisna? Eta teh asalna santri. Abah mah sok pamulahan teuing. Ceuk Abdul bari ceurik. Abah mah sok aya-aya bae geuningnya. Pira ku monyet disebut asalna santri mah. Omong Bandi bari ceurik. Ujang mah moal percaya. Kieu geura dongengna.
Baheula aya parudak janji. Lamun yek ngaraji ka masjid kudu we nyisiran jiwajak heula. Aju injung bapakna kacida jeung keleunana. Sakabeung masuk ka porotan ngarajina nya kacungkulkeun ka ngaluih. Nyiwajak bae gawena Bapana turun ucap cenah. Sugan sia monyet gawe teh ukur nyisiran jiwajak bae. Barudakna ngalumpatan cucuy ngarenyohan. Bolong-bong lumpat cucuy nalai kana caringin. Kikicu kebenaran laraya ajengan ngaliwat kana hanya pun caringin. Kubayudak nyukurna laik cepek pada ngarenyohan. Ajengan keheuleun cucuy ngomong kunyu kilo jajan hasijin cenah dah kicu asa monyet yang Omong bajang buat bari siri. Alah, kutan teh kitu, bah. Omong Abdul bari siri nyikik. Ari, eta bahasa Arabna naon artina teh, bah? Kunyu kasih jajan tina jaringin. Jawab bajang buat bari siri nyerengi. Nah bener, Sundana teh gitu, bah. Tuh kaceuing mun salah nama jang. Nya eta mah saukur dongeng kolot baheula. Oh, jadi monyet teh asalna barudak santri tukang ngaluis nyisirannya, bah. Paingan teuing sirahna mani laluis kitu. Omong Bandi bari seuri ngeheke. Nya meureun henteu meureun jang. Bila kada oge ya ukur dongeng. Jawab bajang bari unggul. Jadi assalamualaikum teh cioh monyetnya, bah. Abdul nanya bari neuteup ka bah jangot nu keur seuri bari ngusap-ngusap jangotna. Nya jang, jawabna unggul. Ari eta pasang bandera satengah tihang, naon eta teh, bah? Omong Bandi nembrong. Nu sok satengah tihang mah hayam pelung merenjang. Kapan sok dikalaj di arah kongkorongnya. Jawab bajang. Jadi siohnya aja sio hayam meren. Lain ayah sio hayam mah jang. Aya bah sio hayam mah, waluan Bandi. Ari eta nu siga kain lurik-lurik hauh, naon, bah? Omong Abdul siga penasaran. Ayang buru-buru beresnya ho siohna heula. Iya, hayam carambang merenjang. Hari nu lurik-lurik itu mah. Bener, Kang. Carambang hauk meureun. Omong Bandi nyambungan. Nu dua bait bil nuduhkeun sioh hayam, nu sabait nuduhkeun sioh monyet. Teu paruguh yeuh rumusan sioh teh, bah. Omong Abdul bari gogodeg bingungeun keneh. Matak naon bobot we sioh hayam jeung sioh monyet mah, Kang? Omong Bandi ngaheatan ka Abdul. Eueuh atuh loba teuing, Ban. Sioh hayam salapan, sioh monyet salapan.
Jadi kudu masangan 18 angka. Berat teuing modalna ari kudu dipasangan kabeh mah atuh. Leuheung basa mun meunang. Kumaha lamun segalaut. Lain cilaka diteuleum duit ka bandar kabeh. Akang mah neangan nomor jetu nu saangka. Ngarah puguh nembakna di hiji teu panasaran. Nyah, abah mah geus bayang teuing. Jongong moyan teh jang. Omong Bah Janggot bari nguliat hudang leungeunna duanana dikaluhurkeun siga nu gerak badan bae. Lek ngampi heula abah mah. Omongna bari terus ngaleos ka imahna. Kang, urang ngampi heula panas teuing tongong abdi. Omong Bandi bari nguliat nangtung dituturkeun ku Abdul. Terus pindah kana teras hareup. Pek Bandi ngamparkeun samak. Gek Daryuk didinya. Bari terus ngarobrol deui nuluykeun hancaana. Ngarumuskeun kode pamere jurig. Baraya kaum dangu selang-selang nyarita. Harita Abdul bari rarat-reret ka jero imah. Siga karek nyahoeun kana kaayaan anak imah kolotna Bandi harita. Nah Ban, mani jari parumpung kieu di imah teh. Naha ka mana babarabotan nu bare teu rempeg jeung aralus teh? Aliber ka tukang loak jatayu Kang. Dipake eusi pujit jeung nyumponan pasang buntut. Ari emak jeung lanceuk Bandi kamarana geuning siga keur areuweuh. Balang siar we Kang, biasa ngarah keur cocok kuntu. Jawab Bandi bari unggeuh. Ka saha lanceuk Bandi boga salakina ayeuna? Nah kanu bare teu keneh. Geus randa ayeuna mah Kang. Jawab Bandi bari seuri. Da eta boga salaki ka tukang kiridit mah mani kacida cik kanana teh geuning. Nah uju teh urang tasik. Lain bejana mah cenah di Lembang. Omong Abdul bari unggeukan. Asalna mah ti Tasik terus ngumwara ka Lembang. Gede di ditu cenah jadi orang ditu. Oh gitu. Omong Abdul bari unggeuh. Geus lila cacah randana teh. Aya 5 bulan mah. Baraya keur ngobrol kitu. Harita Caca torojol datang mani ginding make lamban bajuna. Berkat wa pucuk cau sausak. Sampingna lereng leutik manisna keur tambah nu makena nyari. Abdul neuteub siga teu ngiceup kanu anyar datang teh. Olohok ngembang kadu ngabuah buleud. Geuning aya tamu. Omong Caca bari unggeuh ka Abdul. Tos lami Kang Abdul teh. Punten ku abdi kalangkungan. Ceuk Caca. Ngaliwat bari dodongkoan. Ngarindat bari imut ngagalenjung. Abdul unggeuh bari males imut malah dina hatena mah ngagarentes ngomong kieu. Aduh, teu sangka ku Caca. Nah mani jadi geulis kitu ayeuna mah. Teu siga basa keur parawana. Jamburawa ku nyinyin pisan. Kunaon Kang Abdul teh? Omong Bandi ngagebah kanu keur oloho. Baraya kaum dangu waktosna parantosep. Hapunten tina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana. Mugi aku sadayana dihapunten.
Sareng hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketiga bingahan anu parantos subscribe jeung anu parantos satiana dina channel Mang Maman nyaeta channel Carurang Sunda. Sakitu bae baraya kaum dangu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.